Mata kalamun urang dina hirup ieu ya. Poho ka Allah Ta'ala ta eta teh ajaran iblis. Ajaran setan. Urang ibu-ibu ngaulaan nu jadi caroge. Urang ibu-ibu ngurus nu jadi anak. Dipiwarang kusaha ngaulaan caroge. Waler. Dipiwarang kusaha ngurus anak. Urang nu jadi caroge. Banting tulang. Neangan rizki keur ngabayuan nu jadi bojo. Tuang leueutna, anggoanana, kesehatanana, tempatna, teras monokanana, teras ngawurukanana, karena bag-bagan agama, karena kamasalahatan hirup. Ieu urang nu jadi caroge dipiwarang saha, dipiwarang kusaha kitu teh ku Allah. Ngadidik anak, ngurus anak ieu caroge dipiwarang kusaha kitu teh ku Allah. Di tengah perjalanan sok poho teteh ka Allah nu miwarangna timbul kesel, kan? Kesel. Ngaulaan salaki timbul nyel aya keheul mah. Ngabanding-banding kuring jeung salaki, tuh kan? Sarua salakina kitu kuring jeung pamajikan. Nu jadi dur-dur pasea teh kitu. Jadi pada ngukur kehadean satu sama lain, pada ngukur kagorengan satu sama lain. Poho kanu miwarang. Plenge poho kanu miwarang. Sehingga ikhlas teh eueuh geus kitu mah. Eueuh we da teu inget kanu miwarangna oge. Timbul we tidinya mah hayang balesan ti jelema anu urang nyeun hade ka manehanana. Di mana urang nyeun hade ka manehanana tuluy manehanana teu ngawales ku kahadean ka urang, timbul urang teh keheul. Geus kitu urang mung nyeun deui kahadean ka manehanana, da geuning manehanana teu ingeteun ka kuring. Tuh. Eueuh ikhlasna karena Allah na eueuh. Kusabab jelema teu muji wae ka kuring-kuring nyeun kahadean ka manehanana geus eureun nyeun kahadean teh. Eueuh Allahna. Jadi nu ditinggali teh makhluk teh tuluy ya makhluk. Tuh. Ta ieu teh adalah sikap iblis, ieu teh sifat iblis anu tuluy diwariskeun kumaranehanana ka bangsa jalma supaya bangsa jalma teu ikhlas nu matak pangsieunana iblis teh kudu ikhlas lain kudu loba amal. Pangsieunana sieunana iblis teh bisa elehna iblis teh kudu ikhlas karena Allah. Sabab nu ikhlas mah nu ditinggali ku hate teh Allah we. Kuring mah da dipiwarang ku Allah. Lain dititah ku pamajikan, neangan duit, usaha ka ditu ka dieu tuluy ngabiayaan pamajikan ngurus anak dan sebagainya. Teu dititah ku pamajikan tah yang dipuji, tah hayang diwales, tah hayang kuring nyeun kahadean ka fakir miskin, ka anak yatim, kuring tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, silaturahmi ka ditu ka dieu kuring ngawurukan. Tah jalma-jalma nyebarkeun agama, kuring mah da teu dititah ku aranjeun, kuring mah dititah ku Allah.